Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon nu kusim kuring dipika hormat. Puji sareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin ka urang sadaya nikmat kasehatan, sinareng kasempetan sehingga urang tiasa patepung lawung, paamprok jonghok, patepang rarai dina ieu kasempetan kalawan dina kawilujengan. Sholawat kalih kaslametan mugia tetap dileurkeun kajungjungan urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tihilap ka kaluargina ka para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wastapun salsabila melani simkuring ngagem pancen janten panumbu catur tehilap ngahaturkeun nuhun ka para pangjajar serta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo medal sareng ngadiskusikeun ngenaan paturai tineng secara online. Kukituna supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat sarta acan nincak kana acara nu salajengna supados li saha-saha sim kuring seja nepangkeun para pangjajar nu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjajar nu kahiji nyaeta Bapak Kuswara Suhendar MPD salaku wakase kurikulum sareng Bapak Endi Afandi SPD salaku wakase kasiswaan anu bade ngadugikeun materi dinten ayeuna. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasuntinganna. Para hadirin supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Kuswara anu ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Kuswara anu atos ngadugikeun kamandangna. Saya kacida naon rupi anu didugikeunana. Saalitna parantos urang sadaya ngeunaan paturai tineng secara online nurutkeun mantena janten paturai tineng di SMA Negeri Hiji Majalengka dilaksanakeun kaping 21 Mei 2002 hiji ku cara live di YouTube SMA Negeri Hiji Majalengka dimulai jam 8 waktu Indonesia Barat. Anu salajengna ka Bapak Endi Afandi dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Endi anu parantos ngadugikeun kandangna nurutkeun mantena paturai tineng secara online teh nalika diayakeunana kasadayana ngawartoskeun yan murid SMA Negeri Hiji Majalengka kedah ngiringan ngamajukeun acara paturai tineng secara online di YouTube. Sareng ngarahkeun ka para siswa pikeun masihan komentar kana kabijakanana kalayan sopan naon wae anu aya hubunganna sareng acara eta. Oge murid kelas 10 sareng 11 kedah nunjuk ku wakil ti unggal kelas pikeun ngirim video kalulusan. Kalayan ditangtukeun durasi salami 1 menit, baju PSAS sareng konten video bebas sakumaha anu dipikahayang ku para siswa. Salajengna disumanggakeun bilih aya patarosan ngeunaan paturai tineng secara online. Hatur nuhun ka Najwa anu tos ngadugikeun patarosana. Patarosana nyaeta patali sareng naha wajib atanapi henteuna ngadangel video pikeun kalulusan kelas 12. Sumangga ka Bapak Endi kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak anu parantos ngawaler patarosan ti Najwa anu eusi walerna nyaeta henteu diwajibkeun tapi saya pikeun ulu biung ku nyieun video ngahaturkeun salam pikeun kelas 12. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse, alhamdulillah ieu acara teh tikawit dugi karengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara kumaosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca nadahapunten anu kasuhun bilih aya cariusan-cariusan oge paripaos anu matak teu ngeunah kana manah hadirin sadaya. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.